umur masih keneh ngora, suku masih keneh kuat, panon masih keneh jelas, dedengean masih keneh akurat, pamikiran masih keneh cermat. Hudang jaluk tong jadi pangedulan, hirup mah kudu bekerja keras, nepi ka melampaui batas. Keun we hasil jeung rejeki mah serahkeun kanu di atas, eta kakarek ngaranna lalaki berkelas. Keur aranjeun para pejuang nafkah, sakumaha anjeun capek sapopoe gawe, nyucruk nu kadang bebeunanganna teu sabaraha, ulah pantang menyerahnya tina kaayaan. Jeung kudu inget aya keluarga anu kudu anjeun perjuangkeun. Sadayana kacape anjeun, kapeurih anjeun, jeung kesang anu kaluar tina raga anjeun poe ayeuna, singga jantenkeun berkah sinareng ibadah.